tepang deui kalawan abdi Kizu Devanya kelas 12-2 absen 17. Dina ieu video abdi bade unboxing kado tepang tahun anu dibikin ku rerencangan abdi waktu abdi tepang tahun anu ke-18. Abdi ngarayakeun tepang tahun ping 2 Februari kamari. Kaleresan urang keur aya di Bali. Jadi abdi ngarayakeun tepang tahun sareng rerencangan. Aya oge kado anu benang waktu abdi silih tuker kado jeung rerencangan caket abdi. Oke, hayu urang buka kado-kado eta. Nah, ieu teh kado kahiji anu abdi tarima. Kado ieu dibikin ku kabogoh abdi. Di jero kotak ieu aya banyak pisan barangna. Salah sahijina nyaeta aya kartu ucapan. Teras aya kembang kering warna pink. Aya oge foto-foto abdi sareng kabogoh abdi. Foto-fotona aya 5. Anjeunna oge masihan abdi boneka beruang bodas anu lucu pisan. Sarta anu mawi spesial dina kotak ieu teh nyaeta kalung. Kalungna teh saya pisan bentukna hati. Nah, anu pamungkas nyaeta serat di jero botol kaca ieu. Abdi bade mukana antos. Abdi menang hadiah nu satu ieu ti salah sahiji rerencangan saya abdi Yasmin. Yasmin masihan abdi boneka entok anu nganggo dasi warna bulau ieu. Lucunya. Anjeunna oge masihan abdi permen wangun entok sarta kartu ucapan tepang tahun. Nah, kado katilu ieu teh ti Via. Harita teh abdi menang ieu waktu silih tukerkeun hadiah. Ieu aya video urang silih tuker kado. Seru pisan nya. Nah, anu kahiji ieu teh serum kanggo biwir supados bibir henteu garing. Terus aya oge pelembab biwir anu seungit pisan sapertos stroberi. Anu ieu oge sarua jeung sebelumna. Ieu teh pelembab biwir tapi warnana pink. Lamun dipake dina biwir bakal kasapak geulis pisan. Sarta anu pamungkas aya pawarna biwir. Bungkusanna lucu pisan nya jiga kartu, tapi eusi di jerona oge henteu eleh lucuna. Nah, anu hiji ieu sanes kado ti rerencangan. Abdi meserna sorangan di Secret Garden Village Bali. Wawangian ieu seungitna raos sarta seungitna mencirikeun Bali pisan.
Teras ieu aya kado ti Mama. Mama meserkeun Abdi sendal anu lucu pisan. Sendal ieu dimeser di toko Melisa. Abdi atos lami hoyong sendal ieu. Akhirna mah dimeserkeun ku Mama. Hatur nuhun Mama. Sendal Melisa teh sendal anu unik pisan sabab boga sengit anu khas sarta pernah pisan dianggona. Nah, selanjutnya kado ieu Abdi menang ti Amira. Anjeunna masihan Abdi dompet warna hideung ieu. Dompetna tiasa memuat seueur barang, sapertos kartu, artos tunai, jeung sajabana. Kado ieu bade kapake pisan kanggo Abdi. Sarta kado pamungkas anu bade Abdi buka teh tas. Tas ieu dibikeun ku rerencangan caket Abdi Jovan. Tas ieu boga warna hideung kalawan hiasan pita kotak-kotak warna bodas jeung hideung. Lucu pisan nya. Tas anu kadua boga warna krem kalawan rantai emas. Duduana saya pisan sarta bade sering Abdi gunakeun di kahirupan sapopoe. Sakitu wae video unboxing ti Abdi. Hatur nuhun kana rencangan Abdi anu tos mikeun Abdi kado. Hatur nuhun oge ka anu tos nongton video ieu dugi karengse. Sampai kapandak deui. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.